sombong sok alerginya lamun masjid gereja baik pangeran secara mutlak ada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum poe kiamat poean manfaat kanu balalan kabeneranana anjeun bener bakal tembong kemanfaatan kebenaran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua wae alhamdulillah cakabehan teh alhamdulillah anjeun bener Isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener nu di Sumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek ge mantep wow geus senyum-senyumnya urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma surak tapi bener ge bener bohong langsung tararungkul bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohongna aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balaleuneur malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balaleuneur nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul, para nabi, para wali bakal diberena ieu adalah manfaatna bakal dibere surga lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar handapeun gedong-gedong handapeun tangkal kayu aya cai sing korolok sing kolocor caina engke di akhirat teu kudu make wafin teu kudu make paralon engke ngolocor sorangan heran engke bakalna di kamar urang cai laleumpagan sesuai jeung kahayang urang cenah hayangna gede-gede cenah hayangna letik-letik teu kudu make paralon teu kudu make nanaon datang sorangan dipanggil engke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar dihandapeunana di luhureunana di mana bae membuat indah suasana angin-angin limbah di itu mah bararau bentek itu lain sorga teh mah kos kitu sugan angin teu sejuk teh aya pokona sareuri sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu manta kurang ge sok nyieun kokorolokan di imah teh sok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah hai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae hareudang teu cupar atuh kunale cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang sateh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak nu batuk-batuk acan neuleuh ka gigir aya sakopi belah dieu aya apan saletik-letik ge leuh masalah ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya masyaallah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis kopi teh serudut
cek pemajikan ngeunaan teh Kak woi luar biasa cek teu kurang gula Kak ento cek pemajikan edan teh naon salah ge aing jate digulaan ku aing tapi suasana ngeunah tapi coba orang boga hutang begitu hujan gede letik boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya majikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom. Waduh. Kehujanan kayu mau bisa masak. Neuleuh kapang beasan beasa eueuh. Isuk-isuk udang teu mandi. Cileuh sagede poleca. Diadukeun kopi ku pamajikan. Ngeunah, waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun. Tanya Kak, sedang eta gulana pahit. Kopi meureun ieu mah. Jak kopi Kak. Kapal api ieu Kak. Kapal perang tong kapal api. Geus, pamajikan ulah ngadeukeutan. Kudu surti, wah ieu salaki lain deui ieu. Ulah ngadeukeutan ieu mah, asal jungas-jengos kieu bae pasti bukan nu anyar ieu kajen kumaha ge ieu. Suasana di imam menjadi suasana surgawi di mana orang teboga hutang. Beban, masalah, masya Allah, nginahna luar biasa. Kuari mah ditambah hutang teboga sekadar kendaraan aya imah sakimah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pemajikan sehat. Bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah duh masya Allah beres ngopi bebeja ka pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Qur'an masya Allah ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah. Tah hirup teh urang teh sederhana kos gitu tah. Sederhana tah. Ngaranna nikmat jasa masyaallah. Komo ai ningkat ditimbangna pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50-50%. Kau lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik ku ari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat teh urang waduh tah geus lain deui naik deui 70% masyaallah beuki indah neuleuh kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun kadeuleuna ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagai tenganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu beuh bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun urang ngobrol geuna ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam nganikmati nu aya ge jasana moal bae geus sasyukuran ka Gusti Allah cenah aya teh wah macamnya ieu dagang ti jurug susuk-susuk ge kieu bae ja ieu tita kusaha ngomongna ge geus lain deui atuh geus eureunana mending ibadah bae kieu yeuh ibadah itu teh dahar mah sajageuna atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sajageuna lah teu akur emang ngobrol jeung sia itu sabodo sajageuna teh tinggalkeun tah geus tenang sorangan cenah ribet malah maya jelema teh ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunnan bae usaha paling deuk ka Allah bae nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid pake majelis taklim pake pondok pesantren eta mah geus mantep jasa masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat alhamdulillah nyakanya lah kula mah kieu bae cak majikan harta loba aju kula geus kolot muriangan we sede kawin deui mah masalah nah ini yang aku tunggu
asana neangan sabanten Malaya boro-boro nu sehat nu gering ge amanat ulah dicandung kulanya padahal geus bisa diheesan gering tetep bae salah kita diparak milu gering aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimanfaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat ieu mah lain angkara megala ulah jandungnya kuku geus 5 bulan teu sare jeung pamajikan da kumaha coba aju kabehan ngaromong ulah nyandung kayaknya beuki gering atuh beuki gering kabehan cak salakina geus urang gering berjamaah tak eta tadi tuduh-tuduhkeun kitu ge cak pamajikan teu kadenge tang ngaji nu eta mah tetep teu kadenge mun nya engke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naon nya tadi surahan kiai teh tafsir henteu kula teu kadenge sial tetep jada kajian teh gua teu kadenge direkam ja aya tak daengekeun tah teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun datang ka di Arab cek salakina irah ieu keuna ngadengekeun salakina dibandingkeun HP-na beusi disetel tanyakeun ku saya HP ka mana ku budak beureum haju dibanting teu beubeut buku nyana eta kumbung-bung ngadenge ieu ngaji ka mana ieu ngaji cek Gusti Allah ada poe ieu ya na poe ieu teh poe kiamat yaumul yanfa'u shadiqina sidquhum poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh poean anu bahaya benerna nu bohong kabeh di mana bohongna benar titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah nasihat teh siksa kuy atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun mah isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia isa ku anjeun isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrak neraka naon eta ngagebrak aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit tah eta ngalentit ya damar dileutikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit tah eta leutik tah mantak nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebrak luar biasa tama geus pohara aja ngagembrah ngaranna neraka geus ngagembrah hurung nu luar biasa di deuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa di jero ruhak teh kadeuleu aya oray tina seuneu lelempangan aya kala dibuat tina seuneu lelempangan lain kala seperti di kurang kuari kala naga dijieun tina seuneu geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu galak aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua bae pemandangan anu luar biasa sieuna ya cek Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtihal anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud ka dieu gegeraan wahai ahli duha ka dieu gegeraan wahai ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu ka dieu anu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh ka dieu ya kan geus indah jasa nulu ka ditu mencrong pemandangan nu indah nulu ka kenca seudeu ngagebrak berbagai pemandangan nu pikasieun nyata
didinya kebelah itu luar biasa indah kurang di dia di tengah-tengah nah nu bener-bener nak surga nu bener bohong nak neraka teh mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an di surga teh sabaraha poe ieu teh saminggu sabulan satahun 10 tahun 100 tahun tidak ada jangka di surga menikmati kenikmatan nu hakiki khalidina fiha abada seneng-neng di surga Masya Allah di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan teu mamrih panas teu mamrih sugih teu mamrih keur susah teu mamrih keur sehat teu mamrih keur gering lah jamual kebal ieu aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibales ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui kamari terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae komo Gus Dur mah nyasa kedeung jasa paeh keneh sarua bae kabeh ge marah naot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur lolos tangkepan aing mah ulah pan aing mah raja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja bar teh mah tetep raja isin aing mah ngadenge raja ka RT mah tetep bae rajanya nak jayana naon malapor ke RT raja terkecil RT masyarakat lagi ngan ge 2,5 naik lurah raja aya waktuna kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing wilayah teh asa nu aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tawan teh pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris asa baru sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tamah pohong ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae ge dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel timiti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae hayang nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los hayang urang Turki nu gede nunggu deh jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat Masya Allah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamrih urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal paeh salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningai aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing manurut ya saka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salegi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing tah dibikeunan ku aing ya aing mah deuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk
tilok nama aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu joret teh kos kieu tadi bentukeun buntutan terus kira-kira embe mun aya buntutan amun buntutan bagus teh joret salat sia mah leuwih joret tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia unaonan buntut mah ngahuluan ngarobrol dan nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus lamun rakaat kahiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan rakaat katilu teu husu eueuh buntutan rakaat kaopat teu husu eueuh sukuan naonan doang atuh wallahu a'lam geus kitu bae tamang geus pokona azana mah rombongan huluan kabeh nyala ngarobrol ge di akhirat Ezel aing buntutan, aing huluan. Nusia, nu aing sukuan bugu. Geus ngarobrol bae gitu. Aing mah aya ceulina hiji ceuk kitu. Kaditu ngarobrol kabeh tah. Disesuaikeun jeung husu jeung henteu na. Isin urang nya salat urang dikitu-kitu Gusti. Malah abdi mah jeung kabehan nu aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah. Lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun beusi di pengkolan solihin di sorga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskeun khalidina fiha abad. Begitu orang nyampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100 200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba ngomong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampekeun kiai nyampekeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta dah. Emang nusugi mah gitu. Nusugi mah asal bab zakat dengan rokok. Bab jariah ngarokok nusugi mah gitu. Mun nu susah mah, tah bagus jasa tah. Sebab nu susah mah yang dibere pan. Nusugina teu daek mere ceuk. Nanya ka nusugi tadi ngaji kadenge, "Belba naon? Belba zakat." "Ieu aing keur ngarokok, teu gadenge." Teu gadenge api lain bae. Tak engke mah lain gitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jaho kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajariah ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum. Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan. Atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran. Iyalah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki. Zalika al-fawzul azim, kebahagiaan anu pohara gedena. Wala yanfa'ul kadzibina fid dunya, teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya. Nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong. Sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta. Begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan. Kabeh ngacung. Gusti, abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti. Raung kabeh. Isa teh horeng lain pangeran. Gusti, abdi percaya. Mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus deuleu neraka nyana deuk di ka nerakakeun ka karek percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah. Percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan. La yanfa'u. Eueuh mangpaat sama sekali.
kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareule karena siksaan nyana didinya kakarak iman manfaat napan urang makuari ka sorga caneule boroneule ngambeugeun teu ka neraka caneule urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya karena ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkeun ku para sahabat di jalun dilanjutkeun ku tabiin atba tabiin kuari datang ka umur sakieu urang taun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dada melanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang sae eta percaya nang nu bogaana Allah subhanahu wa ta'ala dibere percaya sote lantaran urang deuk disalametkeun deuk dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana. Emja tamah. Ieu Gusti Allah da kos kitu tah. Urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang. Nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti. Nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti. Tetapkeun kepercayaan abdi ka Gusti Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti. Alhamdulillah. Abdi percaya jasa Pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa ku ari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku ka Gusti abdi mah heuh atuh kitu mah pohar jasa tanu mantap urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkan kaing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati aduh ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilok kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teuing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah pangeranna ka aing tah iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus kuari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak urang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajian batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar ta ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran ge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hinana jelema anu mengadahkan tangan termasuk nunyin proposal etalah pang azamun nadzulan pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadakan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nu sok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleuh hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho hayang jelema panghina-hinana jelema eta je cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sia nyaho bakuloa
loba jasa teh boboko bakul loa godag boboko letik bakul rada gede nya kemudian bakul loa rada gede tah bakul loa mah godag wow itu mengusah saja tuh godag guys mantek sia segede godag ngomong kalau tah heula eta masyaallah loba bahasa Inggris kan lalu luar lillahi mulkus samawati wal ard cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna tayete adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa eusi-eusina langit bumi eta nyieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut eusina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat jeung salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasaan Allah isabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadzibul kadzib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan nah ialah kekawasaan Allah subhanahu wa ta'ala akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami'ul afrad berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah oge beurananan kulli syai'in atuh lamun kos kitu mah beurananan atuh termasuk di jerona Gusti Allah oh ditahsis ku akal zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud geus palaisa alaihi biqadir geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud kakenaanana ya kuali syai'in qadir ieu syai'na syai'anu mumkinul wujud langit bumi katut eusina termasuk kolam termasuk aras lauhil mahfuz malaikat termasuk urang ialah asup kana ala kulli syai Allahna maha qadir ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud nu jelas nu geus karolot mameureunana alhamdulillah boga rarasaan meureunnyana bakal moal kapanggih deui jeung Muharram tahun hari siap-siap nyana geus neuleuan tempat berbaring untuk selama-lamana deres mun boga pikiran kos kitu mah nu ngomong kitu haju terus bae nonton TV eta gedebul ngaranna bohong jelema nu mempersiapkeun diri jang ka akhirat mah moal daek nonton TV moal daek ngeredit moal daek maksiat sebab nyana inget bakal tereh jasa urang maguari teh nu mantak daek maksiat asa kebal keneh di dunia tenang-tenang we padahal kuari loba jasa nu maot ngadadak
nu maot ngadadak kamari dicelongo keur diuk bae kebal diuk ditoel jak kebal teuing diukna horeng mau mun dihitungan geus loba jasa jamaah urang di dieu aktif minggu dalam rangka kunjungan tugas ka Jambi di Jambi maot Pak Haji Sudiro orang bacakeun Fatihah keur anjeunna mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditempatkeun dina rahmat Allah caangkeun dilegakeun kuburanana bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ngalanjutkeun materi pangajian urang tentang mal jidayat patali jeung janin. Janin eta orok nu aya di jero beuteung ngaranna janin. Ye lamun dirusak dibunuh cara ngabunuhna dengan obat misalnya atau indungna disingsieunan datang ka nyana stres kaluarlah orokna atau ditenggelan indungna otomatis berontak anakna keluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama di dunia persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam teu aya hiji undang-undang mengarah karena persangsian janin tersebut maka can selesai berarti di dunia ke diselesaikan di akhirat seluruh perkara-perkara anu can selesai di dunia ke di akhirat diselesaikan nana di Rabbul Jalil. Masya Allah taksin hararade hutang piutang can selesai ke di akhirat diselesaikan nana nyabok ninju ngarengkas baheula keur ngora can anggeus datang ka kuar di akhirat ke diselesaikeun urang kungsi nampiling jelema ieu asa gagah asa menang ke di akhirat anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujurna. Masya Allah urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran urang kurang 2 3 4 malah salat teh menta bae ka Allah Gusti ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7 aju kurang abdi ku Gusti teu diampura atuh Gusti pelit berarti embungeun Allah disebut pelit malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah tuh babari jeung Allah mah babari geus kasorga-sorgakeun mah habaq cek malaikat teh baniza Allah tuh jeung mah sempit ya sorga aing melga mantep kan ngeunaheun da jeung Allah
tapi urusan jeung manusia mah teu bisa gitu. Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka kaki Zaid atuh aing mah ngampura Zaidna tuh coba ngampura teu panggil Zaid ampura bae hampura ku aing jadi teangan keur di dunia asa kapanggihna jasa telepon mailbox melulu malah lakona aing henek datang ka paeh aing bayar aduh pan gua aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh ya ulah kitu bae aing mah geus kitu bae pokona masyaallah atawa amal bagus nanti kecokot pan eta urang aduh rugi jasa rugi nu mantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus tadi dunia salat narajin puasa narajin maca Quran narajin dihijikeun jadi amal soleh horeng boga kazaliman jeung batur jeung kizae di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus bahkan gorengna diteumbleukkeun ka nyana deuk kumaha deui ya neraka tahin mentak si haden mentak urang ngaji ge abeh urang nyaho mantak adu henteu ngaji embung nyaho kunaon emang lah geus nyaho mah kabet cek geuna segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh bajeloba ieu padahal syariat urang supaya nyaho muamalah urang muasyarah urang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah hablum minannas tu dimaksud supaya di dunia hasanah di akhirat hasanah patali jeung janin kamari lamun aya jelema ngan aya hiji awewe nu keur hamil kemudian keluar orokna pae wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abidun wa amatun mumayyizun salimun min aibi nabiin nu salamatina cacat mun aya abid bayar ku abid abidna cara di Indonesia bayar ku harga abidna anu mumayyiz pintar salimun salamat min aibin mabin maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta da dampak gagah naon bae bisa nya nama kita nyupir bisa kita macul bisa kita ngenekan komo ngenekan mah bahkan awakna apa ganjalnya nemu siap bae hebat tuh Pak Habib kita gitu nungguan warung cincin jelema pan aya jelema kita nungguan warung hees teu betah urang geuleuh kos kitu teh ai cincin nya nama aya nu balanja sibet bahasa sibet itu bahasa Korea itu sibetnya nama cincin sibet nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah di dahar kunya sibet eta ngaranna nu kos kitu teh geus pokona di sisi digigit dibersihan disapuan tangeunaheun jasa neuleuh pelayan model kos kitu kos tukang bas teh lamun kadeuna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna masyaallah resep ieu mah tukang bas kedeung-kedeung ki kotrek ragajina nang meulikeun urang dikikir deuk iraha majuna menang datang ka jam 2 nyieun gagang rimbas ya jasa eta tukang bas masyaallah ngeluk bae urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun
dikumpulkan di dolung isukan datang kadinya geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna kuari datang 9:30 kas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh udah kira digawe nih si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun loksun nu boga iman diteruskeun salah tadi diteruskeun salah aya hitung-hitungan anang ke di akhirat tenang bae sih nyana nyoceng-nyoceng waktu nuku urang geus dibayar waktu dasa poe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 ajuk ujana dipake api lain atung ge aya hitung-hitungan bawa urang ka sorga ku sebab eta ieu tuh gula bingung-bingung ka aja nyana daek mah ayo bae terus anunya urang kurang peti bagus ibadah urang tah aya tukang bas badal gitu dicokot ku urang ayo sia kan ngeunaheun tah aduh tapi loksun mah loksun bae tetep sadaja dicokot ge Masya Allah iya di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh eueuh nun teu korupsi bahasa kos kitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas baheula mah sasapu tah zadeukes eureunan bae sok aju dibeleum ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kuliwa ku ayeuna mah pas solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji eueuh ragaji aing ka mana ragaji ku sia tuh lain dicokot atuh lain di kitu ampihan teh ta ieu di akhir zaman model kos kari Masya Allah kasih betah aya sibet teuing deui maling tungtung ya Allah ya Rabbi kuari dek jaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalaya janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi masa saeutik nempel di Palestina lah letik jeung saeutik baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah di ditu nu lumpat ka Mesir nu lumpat ka gitu naon ngaranna Irak Turki aya nu ka Eropa aya nu ka Amerika Yahudi nah di dinya nyana nungtut hayang boga nagara teu boga negara nyana mah kuari nungtut hayang boga negara maksa sababaraha kali baheula mah termasuk jajahan Turki teu memberikan duk dibere sabaraha dolar bae ge real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing didinya akhirnya ngaku datang ka kuari leutik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana leutik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang
mere gitu pinjaman horenganan di per detik ieu urang muasi keneh terus bae. Ieu urang Malaysia kabeh ASEAN. Nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi. Kristenisasi terus bae. Waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang. Nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli, nu susah geus teu mikiran masjid. Teu anggeus ngabengkeng, tanahna dipermasalahkeun. Nyana mah ngabangunan terus bae, bakal paruncul terus. Lain lalagaan. Bakal ngeplak ka ditu Sumarekon. Eta teh di jerona bakal pikumahaeun. Ikir carita Yahudi Nasrani Ambalaya malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deh kuat. Namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi. Ustadz Jakarta deh kumaha Ahok CS. Ya mantap ge, masya Allah. Orang kamari memperjuangkan teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi. Cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi. Ahok kan wakil. Nah, memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae Jokowi jadi gubernur. Lain gitu kan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000. Ya Allah ini bere 100.000 aya nukup tiung dan lain-lain sebagainya. Ya masalah baik-bayangan terjadilah kuari seperti kieu. Koski kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi. Tidak menutup kemungkinan ke kadieu ka Tangerang bupatina Yahudi. Terus ka Serang, Rengkas, terus dari itu. Aja kemana ada karuana. Mantap persiapkan calon-calon tuh ulah datang ke Yahudi nu naik. Koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres, teu bisa diatur DPR teh, deuk nyeun DPR tandingan. Engke mah meureun aya presiden tandingan. Atuh nagara belah dua bae ku sia ieu. Geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu, urang mah sapira urang rakyat. Lah neuleukeun nyana dangan kesal doang. Kesel lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun PAUD. Masya Allah kari urang hirup di zaman akhir. Mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilekna cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman keneh sore iman coplok. Sore iman isuk-isuk iman bakal coplok. Beuh pohara sahabat kenanya kok pohara amat. Lantaran fitnah nangis lain di luar ararasup ka imah. Sahabat gegide arasup ka imah kumaha maksud fitnah teh arasup ka imah. Ku ari ka harti ku urang. Informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab arasup ka imah urang. Urang lamun ningali televisi ti isuk data ga isuk deui poho dahar, poho ngising-ngising acan bila perlu ngising di hareupeun TV. Ngising hees di hareupeun TV dahar bageus puguh. Komo kuari internet loba jasa kuari nu berguru di internet. Berguru geus puguh politik, berguru ekonomi, berguru ngaji kuari mah di internet. Aya nu ngaji istiqomah wae di internet masih kedeh di maaf lah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid.
tauhid berguruna di televisi atau di internet kabelah itu thoriqoh teh ngaguruna di internet Masya Allah jadinya boga guru Syekh Google ya Allah wah di akhir zaman akibat dadu teh jauh arah totorekatan Masya Allah aya nu hakekatan Gusti Allah batak sih ade kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai akur bae ja dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupulisian nulain abrian baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun kebongan dijual di akhirnya jelema keur naik motornya nanya top motor teh mana suratnya cokot gojara dar sugan teh mah orang polisi gadungan lain hiji lain dua pada takos gitunya disalahgunakeun taruh lagi kiai mah disalahgunakeun eueuh masalah malah nu nangkepnya na malah anu nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya enggak apa-apa dah jadi kan urang babacana badudak badiduge kajen geus Orenganan, waduh, bandar koprok, Masya Allah, ngaku jadi kiai. Oh, masalah guys, apa? Jarugi dah kan sakit gitu dong, paling berkat doang, sama. Tapi pan lamun geus ngaku polisi, nangkep di jalan, dibawa tepugu kemana na abri dan lain sebagainya. Iya kasus-kasus gitu pan pohara. Iyalah kuarima geus para salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teu keur kagok teu keur kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae teu bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah tan mantap puas urang maot geus ngalaksanakeun parentah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus parentah Allah sakitu ketika orang dicabut nyawa teh geus puas atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh tah urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun parentah Gusti bae ngan mah nya atuh datang ka ditu teu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu nya ka pangeran ada geus atuh geus itu geus ditarima bae tapi cenah sia teu khusu walatu urusan khusu ngaranna ge hese Gusti teh mah nu penting mah tarang harideung teh deuleutah jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugeun campur-campur aduh ya Allah ya Karim Jalinal Yahudi awin Nasrani laka muslimin cek segala kos janin muslim dina pada bayar gurroh aya wewe ngarana Agustina waduh Agustina mah teh frekuensi Agustina. Orenganan manehna agamana Yahudi atawa Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu bersetru dina agama beda kitab Yahudi mah Taurat ya Nasrani mah Injil tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener
munnya gaya hudunya kelan Taurat pandina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah percaya ke Allah ayat syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya itu keneh dina Injil mun nya ge nya kelan Injil nu asli dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif dia loba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam di sisi lain mah di nagarana loba nu arasup Islam. Ieu keanehan teh sok tara rimbul bae Masya Allah karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam negara teh digempuran di sisi lain di nagarana ribuan warasub Islam eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Timiti ledidai dibunuh karena asup Islam. Kabelah dieuna atuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa bahkan siap deuk jadi presiden jahat orang Amerika dipayahan teu ngan kos robot suntik. Kabelah dieuna terus gitu Michael Jackson tat bunuh kararitu di Amerika jahat asal geus kadeuleu asup Islam jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae masyaallah kan kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae hese urang nyaritakeunana jalan mana boro-boro di negara tetangga di Irak mujahidin aya di Iran mujahidin aya di Mesir mujahidin aya Suriah mujahidin aya Amerika kan intelna luar biasa kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak bahkan dituna Taliban terus-terusan di gempuran muncul jeung kuat lain lalaga Masya Allah Afghanistan terus dibekot muncul terus mujahid boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso aneh datang ke kuari jadi bingung luar biasa jeung hese di peranganana hiji berarti kudu di perangan ku umat Islam nyeun lah nyana ngadidik ISIS be aku ISIS mah tuh kuari geus puluhan mujahid nu hebat teh maot kuari geus ngerembet geus puguh kitu di Irak geus puguh naik ke Suriah terus ka Yaman be aku ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya iyalah tadi keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti itu di Indonesia bagi ISIS teh geus aya. Deuk wah coba. Ayo. Maksudnya ISIS nu mana ieu Kiai? ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri. ISIS beneran aya. Tah itu Amerika asal geus jebarkeun bae kos kitu. Eta keur carita urang sangat khawatir tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah ngan tetep ai besi mah asah besi kuari nu boga besi asah nu boga gitu naon ngaranna cimande asah ulah kakerpekan teu puguh pake perang coba kuari anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe permainan kalong wewe aya eta asa ya cimacan bangsa nu karitas besi ge curuntul tapi di Indonesia sih atuh bang geus pohara maksudna
sanajan bupati lagi geus tenang-tenang bae nya nama kumaha tenang mun perang teh di ayo diteruskeun bae rakyat kena terus bae pararel susu kuloba-lobana di urang lomba geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang beak Cikupa bojong beak Blaraja jisa Tangerang bae kan di luar negeri bapak saya etik jelema saeutik di Arab bae urang neuli jelema sakitu-sakitu bae di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ngai ka Arab teh tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa waduh budak amal litik nyaho tuyul nyaho budak jelema ih loba jasa takos gitulah Yahudi da ieu keur carita wal janinul Yahudi wa ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen ta eta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro wagila cek sagal mahuwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu wala sawu gurratun nurutkeun cekala sama gurratun kudu bayar gurrah kasolusi gurratu muslimin seperti lu gurrah jelema muslim bae waraqiku usruki mati umi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik ieu mah 1/10 harga indungna sabaraha ieu ternyata indungna teh hargana teh ieu teh kan saukur 10 juta lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna rokik murah wagila cek sagaul mali jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean dibakeun ka sayyidna waktu keur dibakeun ka sayyidna meuli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku sayyidna teh bisa harga teh 50 juta kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta bagi 10 sabaraha 50 juta bagi 10 sabaraha bener tante sih eta asa aing mah mang bangun teu bisa ngitung teh mun bisa ngitung ge sarugi sia dagang bangun rugi melulu ge eta teh akibat teu bisa ngitung sabaraha duit ya hargana sabaraha duit ente mah dagang gitu kan oh iya hargana 50.000 nu bener ya tawar-tawar geus jadi 50.000 nah duitna 100 ribuan dikombalian ku nyana 70.000 ayo sia dagang gitu bayar mal kebal tapi rarang sadat mal kebal rarang sadat tuh ya seperti harga ya oh ya harga teh 10.000 mereknya 50.000 dikembalian 25.000 dikembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000 untung 5.000 nya nah dagang sih kos gitu tetap rugi kayak datang dari ke kiai waalaikumsalam dagang ambruk jangan kiai
atuh mereka lain salah manajemen lain salah kiai atuh salah jana balanja 10.000 duitnya 50.000an dikembalian 45.000 ayo sia mal kebal dah mengajual 5 ujianana ayeuna bagus papan lain kitu berarti hargana oh iya harga 50.000 10.000 mere duit 100.000 kan dah kembalian 10.000 beres aduh korupsi seetik giliran boga apa dia kembali nasek oh lupa saya tuh emang ngarah gitu udah doang ya nama mun teu ditegor batu terus bae Masya Allah jadi beda ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu dizakatan truk mah mutlak teh jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya aing mah ieu resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mamana ge make truk bae janam ondangan ge make truk aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman moal aya tuh jelema nu make kendaraan truk jadi truk mah jelas jang usaha wajib dizakatan angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mamana ge make 08 bae ka Jakarta ka mamana ge 08 bae manehanana geus resep jadi make angkot teh resep moal aya jelema berpikiran seperti kitu mantak ancul-anculan gayang boga kelas ieu cenah duh geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae emang kunaon kitu yang meuli kijang cek cenah teh jadi naik mobil angkot baik ka mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing katarak boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih tiba heula aing naik Maybach naik Lexus belah dieuna naik kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah anu geus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngora keneh tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig tah mah cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jana teh teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ka paeh ke ge kadeuleu ke dijerokeun kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge nu dibacana mah kitab salapi awas sia ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salapi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasil dan teu kudu sorangan kege okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah marhaba cek ulama salah tah Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah pareum sorangan
parem atuh ku anu karolot geus parah nu ngorakan teu rek marhaba atuh otomatis parem bejakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah parem sorangan kitu mantap kula mah anu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli ulah dilayanan menang sia Muhammadiyah menang kajian ku kumaha ge parem emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus ge parem di lembur aya nu geus teu marhaba geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah parem sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam teh mah lah wujud kal Adam diputat mah anggap eueuh tah mah diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabedah itu nasa etik naon tah belah ditu Tegal Kunir teh tah naon ka ditu mah sekolahan teh tah eta dinya bejakeun ka itu menang gitu sia menang geus ulah hese-hese ieu pasantren salap Waalaikumsalam di mana ya abdi teh anu enak naon rek masantrenkeun anak deudeureus ya alhamdulillah anak boga sabaraha 3 kiai hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana nu hiji di alhamdulillah beasiswa deh ieu nu hiji mah belat jasa ieu lah cek ulah mondok bae lah hayo sia geus nu belet ka dia-diekeun ka bae geus aduh normal tapi di hasudan bae heran pesantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan bae emang pasantren salabat tiba heula sebab nyekelanana nyekelan keaslian nya nama pan isuk-isuk cau sore-sore au ugu pasantren salap ge asal geus kena Golkar bae atuh geussan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal ka kiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam deuleu kumaha sia ge aing mah lain lalagaan ieu lain lalagaan deuleu di kaler di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis geussan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal selama-lamanya budak kos deuk paeh bae tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi rek tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah kiai goblok tolol oplok bebeja teh rek tobat bae lah ulah aju saasup-asupna Masya Allah terus ya digadil bisa sia eta deres tak kiai anu haju sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tek ceuli kiai Golkar khusu tek ceuli sa anjing moal ku aing dijamin moal khusu ge ca sombong amat aing mah jadi jelema sombong heula ku ari atuh khusu mah kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusu teu kadeuleuh ja khusu teh zahir cak nu busa mah cek orang nu teu bisa khusu teh batin cek nu bisa batu zahir geus kitu mah di kelas jana mah khusu teh zahir mantak kanyarahoan ge mantak Imam Ahmad embung ngamamun ka Imam Ghazali teh zahir cek Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah ngamakmum tapi adi sorangan teu panggil Ahmad batur ngamakmum ka kakak sia Aisyah henteu mah lah kunaon atuh sia bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh henteu mah hampura bae mah lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak getihan mah getihan panggil Ghazali enak di sia lain bunga makmum orang cenah hate sia getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura bener adik kula kayak gitu kunaon kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat jadi nyana keur ijtihad masalah haid jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya mah tu katara jelema teh katara ya ku ahli nama
Katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan. Nyahoan kan ku urang atuh. Atuh kayawan gampang teh. Kajian ku mah geus sia hareudang ya. Heueuh nyahoan bae. Nyahoan jadi kadeuleu ku aing. Kabelah dieuna jelema ngalentuk basa. Sia keur beuting mantes daon emang, ha? Mantes daon emang kan nyahoan kan saya tunduk kan nyahoan lain nyahoan atuh sok kadeuleu sok ucing nundutan nyahoan kan kurang lamun jelema pungpla pengple rapi rapi lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi berarti balik gitu balik ka kolotnakeun gitu tuh kajarahoan atuh kabeh teh zahir Gus sekarang itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadeuleu ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajawan di makomna mantak jelema asal ka Golkar unusu wah cenah sombong siapa sok aju kitu bae sih ka aing teh teu percaya tah eueuh sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua kababawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui coba mentek kula nanya bae teh si tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban kurang tuh lain pondok teh kos itu mah lain pondok teh mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon singnyaan nggak nol keunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kulasaran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae ya PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doang yes. Ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun deuk berangkat ka Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji ta jeung kotok ditanya ku embe manuk sia kok kehijian jeung kotok mah kunaon geus teu bisa hiber cakeuna teh batur aing pantes embe ge kieu kaharti ku aing orang mantak sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber teu bisa hiber aing sabatur atuh aing jadi sia lamun bisa hiber bae bisa hiber batung apa aing ge aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi ngan deureuss kene janan teh jeung gajah diliek sia jeung gajah mah eta urang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai kuari di aya di MUI teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta Masya Allah kiai modern aneh tidak kahiji jeung kiai salap mah bebas jeung sasaha bae ge kiai salap mah boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge ngahiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh saha bae bebas-bebasan bae sebab naon kiai salap mah zahirna doang batinna mah ka Allah atuh lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh kiai salap mah batin maka Allah zahirna mah jeung manusia kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu rukun salat jerona mah teu hayang ka Allah nya nama mantak lamun diondang ngariung teh embungeun lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh bagus kitu mah sapi teh mah tah urang amati coba gitu amati asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap kotok jeung kotok embe jeung embe nah tapi lamun sadar gerage sadar lain cak ulah kula menyampaikan Imam Ghazali sadarkeun lepaskeun gerage anu urang aya di mana posisinya teu
jeung Golkar lepas, jeung PDI lepas, jeung PKB lepas, kabeh jeung organisasi lepas, jeung kemoderanan lepas. Urang hiji butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti kaki salap. Jelema lamun deuk ibadah kaki salap, moal aya nu nanya kaki modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salaf kitab salapi. Nu nyekelan kitab salapi nu mana? Ku ajeun kumaha ge? Pejabat eureun, pejabat aduh hayang belajar ibadah, moal nanya kaki modern. Pasti kaki salaf. Mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge. Ti isu kadoa eta nu nanya. Nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun. Nah, pasti sebab kaki modern mah nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik. Oh begini. Iya. Terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya. Harus disodakoh kan. Kemana sodakohnya Kiai? Ya kalau bisa bawa ke sini aja. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya lagi ngebangun tuh. Udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah. Baliknya sial tak Kiai berarti juri dunia tuh Kiai banyak tuturkeun aing kos kitu aing mah hayang nu tiis ka mana ya itu teh mah Kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cangcaya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sanggeus sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lantaran boga pabrik sugih dibere kabelah dieuna ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep di Penta jenuh. Ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya apa itu ngerecek kurang karunya eta kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik reman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman horeng Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP-na embung jenuh atuh terus-terusan asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana teu urusan maksudnya jadi tahaju bae terjemahkeun Gus ya ulah sok hayang dibayar engke ku aing si hayang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula kitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran di penta teh barang asup ka dia tiis jana di penta henteu meren teu atuh geus masalah nya geus sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam encan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak cenah teh enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyana Islam beda kamar
Terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak jadi nanti. Aduh, masya Allah. Urusan kos gitu bata-bata rahasia-rahasia lah. Di enggak ge wallahu a'lam bishawab. Urusan Trisno mah tuh itu. Nah, wajanindul Yahudi wawil Nasrani wakila ka muslimin wakila hadarun wala sauguratun katuluti gurati muslim warraqiq usuki mati umi yawmal jinai wakila al-ijhad li sayyidah pain kanat maqbatan lamun maindungna maqtu'a dianiaya datang ka para rotong pegat wajanin salimun kuwimat salimatan anggap indungna salamet kan kieu janin nu kaluar ti indung anu roki indung anu amat berarti kan ieu roki tadi ukurkeun kana harga indungna cokot 1/10 harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya para regat leungeun pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna keluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan bil aso mun salamet harga indungna sabaraha cokot 1/10na saha nu bakal nanggung jawab jeung dikamanakeun ieu toroganana wa tahmiluhul aqilatu fil azhar nanggunglah kana ieu 10 asobahna nurutkeun cikal azhar faslun wallahu a'lam bissawab.